waktos pribados sareng apa ka Malang baheula keur budak pangaresana Habib Abdullah Malang. Pangaresana Habib Abdullah Malang teh gaduh panyawat mastaka mang tahun-tahun nyari mastaka teh. Tuh muhaddis, ulama ahli hadis masyhur. Ngalayat alo di Malang. Nyimpang ti Surabaya teh ka Malang. Begitu nyimpang di Surabaya ka Malang, kitu jam 1 wengi pangaresana yang mulia Habib Abdullah radhiyallahu taala anhu mantenanana tara nampi tamu sagawaya kajen teuing presiden. Tuh kajen teuing Pak Adam Malik pami sumping dan angkewe dina waktuna. Tuh kewe dina waktuna. Pan Pak Quraisy Shihab teh murid termasuk salah satu murid yang mulia. Pak Adam Malik termasuk salah satu murid yang mulia. Gitu. Gitu. Dah ka Presiden Soeharto ge yang mulia mah teh semua Pak Presiden Soeharto yang mulia begitu menuju zaman hari teh gitu. Nah, jam 1 wengi sumping serat ti lebet. Tuh, tamu nuti Bandung kadah dilingihkeun kadah dijamu. Tos sedang dos yang mulia teh. Ari apa teu acan ngebak-ngebak acan. Dihaturanan ku lurah santrina teh, ku mualim teh gitu supaya cepat yang mulia menunggu. Tuh. Ah tuh teu ibak-ibak acan, teu disalin-salin acan. Aduh kumaha apa bararau. Tuh. Akhirna maksakeun anjeun pun bapak lajeng pun bapak harita kitu kadinya ngahadiran digabrug digalemohan ku yang mulia teh lajeng dadawuh ku basa Arab saur yang mulia itu harita apil baru oge keur budak pisan kira-kira kelas 1 lah SD. Saur yang mulia tuh Kiai anak teh kuring teh ieu teh geus 2 tahun ngadoa ka Allah hayang ditepungkeun sareng salira. Geus 2 tahun ngadoana. Sabab sumping tuh anu cacarios ti awang-awang. Gitu. Kudu menta doa ti tuh itu Kiai Ahmad Toha ti Bandung. Tuh 2 tahun kami ngadoa ka pangeran hayang panggih. Saha eta teh terang padahal incu apanya lira almarhum Asep Rahmat di ditu teterangan apa mah tara ngajajab ka ditu tara. Saha terang digenggam dina pikiran. Menang 2 tahun ngadoa ayeuna laksana. Gerapot doakeun itu abdi nyuhun kedua kadinya aja nyuhun kedua teh itu ya gitu lajeng weh ngasauran ngareret ka pribados keur budak saurna teh Kiai ieu putra salira ieu tuh sina calik di dieu tuh 2 tahun weh di dieu insyaallah jadi ulama besar saur anjeunna teh bener-bener kelas 1 tah SD bener insyaallah dia teh henteu nepi kana 2 tahun pribados teh kantos cicing di ditu 14 poe dicacanak ku yang mulia teh kana mobil ka ditu ka dieu dicacanak anjeunna sampai ilmu teh numawi sareng palaputrana nyobat pergi ka Kiwari itu kantos gitu ulet sareng palaputrana masak sering muruk di dan api Habib Abdurrahman ulet pisan teh sareng anjeunna Mas Habib Abdurrahman ti budak ulet pisan gitu terang kumaha akhlakna kumaha